Dina hiji desa aya budak awewe anu sok diomongkeun ku tatangga kulantaran manehanana can nikah. Budak eta ngaranna Edoh. Manehna teu boga niat hayang nikah atau deket jeung lalaki kulantaran manehna ngarasa teu pantes. Di hiji mangsa Edoh erek ka sawah. Pas Edoh keur di jalan aya tatangga anu ngaliwat ngomongkeun si Edoh. Ceu, tingali si Edoh pagawena teh hayoh we ka sawah. Pantesan we manehna teh eueun nu daekeun. Budakna teh tara sumber gaur anu lain. Malahan mah babatudana teh geus karawin. Nah si Edoh mah acan wae mah hati. Terus euceu hayu bisi kadengen ku jelemana. Sorena bapa si Edoh erek kontrol cai ka sawah. Teu lila aya tatangga anu ngaliwat. Tatangga eta teh nyamperkeun bapana si Edoh. Kang bade ka mana? Oh iya Ceu bade ka sawah. Abi bade naros nah si Edoh can kawin wae teu laku kitu. Suka panginten can waktosna we. Oh nya pantes oge si Edoh mah ka sawah we pantes we can kawin oge. Oh nya tuh Ceu biasa we bade ti payun Oh ya. nya sok. Pas dugi di sawah, Bapak Edoh ngalamun, mikirkeun omongan tatangga tadi, nepikeun pas manehna gawe teu fokus. Isukna, Edoh bebeja ka kolotna, edek init ka pasar, yang meuli kabutuhan dapur. Dek ka mana nyi? Pa, mah Edoh teh bade ka pasar, bade meser ka peryogian dapur. Oh nya hati-hatinya di jalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edoh geus kaluar ti imah, kurunyung aya bebaturan bapana anu geus lila teu panggih. Waalaikumsalam. Dang kalabat. Terus lamit teu penak damang. Alhamdulillah Kang, kumaha Kang atuh damang? Alhamdulillah. Pas keur ngobrol, Bapak Edoh jojo Kang, kunaon ngalamun. aya masalah? Kieu Kang. Abi teh si Edoh teh asup diomongkeun we ku tetangga kulantaran manehna can nikah. Abi teh karunya ka si Edoh. Oh gitu, sami atuh wargi. Nah abdi oge putrana teh can nikah. Kumaha lamun si Edoh dijodohkeun sareng putrana wargi abdi bade moal. Mang atuh alhamdulillah alah si Edoh aya calon. Sok we atuh suganduan eta cocok. Amin. Sababaraha poe kemudian, Edoh uih di sawah. Pas sampai imah, manehna bingung lantaran aya tamu. Bapak ari ieu saha? Ieu teh Edoh nyai. Kawitna ti Bandung gitu perjalanan bade di jalan. Ieu teh jauh-jauh ngajodohkeun Edoh. Nyai, dahulukan heula bapak ngajodohkeun eta demi kebaikan nyai. Bapak alim nyai, hayang wae dicarioskeun ku batur. Nyai sing ngartosnya. Ieu terang batur sok nyarioskeun abi, tapi kan teu kieu oge. Edoh ngaleos ka kamar, bari ngabantingkeun panto. Jadi hapuntennya ku kalakuan Edoh. Oh nya Pak Wios, bagi ngatos kunaon Edoh kitu. Edoh pasti ruas ku perjodohan ieu. Isukna, Edoh masih baeur ka kolotna. Manehna init ka sawah isuk-isuk, meh teu papanggih jeung kolotna. Pas tepi di sawah, Edoh ngalamun. Teu lila, babaturanna Edoh datang. Boy, Edoh, karena mah teh ngalamun wae kade sia bisi kasurupan genderuwo. Manehna kitunya batur keur sedih teh ka itu maneh mah. Enten teh sok atuh ayeuna mah carita ka urang kunaon maneh teh sok ngalamun wae. Si Edoh langsung nyaritakeun masalahna ka si Asep Asep. jadi urang teh kudu kumaha? Yo, mending gedengekeun omongan bapak maneh. Juga ieu mah gada balik minta hampura. Mata kita oge nyaaheun ka maneh. Juga eta cocok jeung maneh jeung nyaaheun. Edoh buru-buru balik ka imahna. Pas datang ka imah, manehna menta ngahampura ka kolotna. Isukna, Edi datang ka imah Edoh. Pas Edi kainya,
Edi ningali Edoh keur siap-siap Ede ka sawah. Edo bade ka sawah? Muhun Kang. Oh nya, akang bade naros wios. Oh wios Kang bade naros naon? Nu kamari teh kumaha bade ditarima lamaran abdi? Oh nya Kang bade ditarima. Alhamdulillah atuh bade dibantosan moal bilih berat nyandakna. Oh wios we Kang ulah ngare repot. Wios we hayu. Edoh jeung Edi init ka sawah. Pas di jalan aya si Ici anu ningali Edoh jeung Edi. Wah, si Edoh eta jeung saha? Lalakina kasep kitu geuning. Orang kota, Boa. Dan can pernah ningalian. Deutan ah. Sorena Edoh jeung Edi bade uwih. Edoh nitah balik ti heula ka Edi, tapi Edi keukeuh hayang balik bareng. Wios we Kang uli ti payun ieu teh acara anu beres. Tapi Wios we uli. Pas di jalan Edi papangi jeung Ici. Kang, oh nya sahanya? abi Ici, ieu teh calon anu bade ngalamar Edoh sana. Muhun. Akang mah terangnya, abi mah lain naon. Abi teh osok tingali, Edoh teh keluar peuting jeung lalaki. Uina teh sok hiji peuting. Ajeng we Kang abi mah. Ah mau mungkin gitu. Bener Kang kitu Edoh teh. Bima teu percaya datang ningali langsung. Awieu sae teu percaya mah. Nyata abi bade si payunnya bade ulih. Si Ici ngaleos bari keheul kusabab omongan manehna teu dipercaya ku si Edi. Saminggu kemudian Edoh jeung Edi nikah. Tapi nikahna sederhana, hungkul ngonang keluarga sareng wargina hungkul. Pas acara keur dimulai, Ici teka haja ngaliwat ka imah Edoh. Si Ici sirik nepikeun aya pamikiran edek ngapelet Edi. Manehna langsung init ka imah dukun. Bah, abi nyungkeun bantosan. Bantosan naon? Pangmeletkeun anu namina Kang Edi. Si Edi, mana atuh nyungkeun fotona? Atuh da abi mah teu gaduh fotona wios wae nying ku abi dituduhkeun jalmina nya. Oh, heuh, siap. Atuh. Isukna Ici jeung dukun tepi di imah Edoh jeung Edi bari susurumputan. Ici ningali Edi keur ngomean cai di deket imahna. Tuh, Mbak, nu kedah dipelet teh. Oh, heuh, siap. Ici jeung dukun balik deui ka imah si dukun. Dukun eta mere sagumpal cai jeung kemang 7 Iya rupa. bikeun si Edi. Nuhun, Bah. Pas geus dibere, Ici balik deui ka imah si Edoh jeung Edi. Manehna nempo imah si Edoh jeung Edi sepi. Manehna mikir meureun Edi jeung Edoh keur kaluar. Ici nyimpen barang eta di imah Edi jeung Edoh. Pasti si Edi isuk bakal kapelet urang. Sorena pas Edi jeung Edoh uwi, Edi ningali aya wadah leutik. Manehna bingung, ieu wadah naon? Pas Edi edek ningali eusina, Edoh nyegah. Ari ieu naon? Akang ulah dibuka bilih kuna naon? Nyai lamun teu dibuka mah urang teh moal apal ieu teh naon. Bewe da mah kuna naon. Sok atuh Kang buka we wadahna. Pas dibuka, keluar bau anu nyegah kana rarai Teu Edi. nyi, hayu urang tanyakeun ka Bapak. Bapak ka dieu heula.
Pak, bapak terang teh ieu naon? Iya mah pelet ujang. Menamangin gimana iya? Ibu Pak, tadi pas Edo jeung Edi ui teh jalan aya ieu dua ieu teh Kang Edi nu dipelet mah. Ah, lamun dipelet ge cinta akang mah keur nyanyi hungkul. Ai si Akang betul ke serius teh ka heureuy. Gas adi pican ieu na duruk sakala jeung wadahna. Nya, Pak. Edi ngaduruk eta wadah. Isukna Ici diririwa ku jurig. Kulantaran manehna melet Edi, tapi teka pelet-pelet. Ici jadi stres. Nah hanya saya di teka pelet wae pada eta teh dukuna nu pangatana tapi naha. Wah, naha Edi naha. Janten amanat anu tiasa dicanak tina drama ieu nyaeta lamun bogoh ka batur ulah nepikeun ka make ilmu hitam jeung ulah sirikan ka batur kusabab batur oge boga bageana masing-masing. Namina Kang Edi. Oh, eta karena Udah can kawin wae.